akang mah dasar adat kakurungan ku iga. Nyai sok disasaruakeun bajeng pamajikan batur. Cicing lah, lalaki mah sok hayang menang sorangan. Nyai ogenan hayang dihargaan, Kang, sarua. Nyai ge hayang kawas batur dihargaan ku salakina. Lah pokona nama Nyai mah geus mu ngadenge omongan naon deui ti akang. Ye Nyai ogenan boga hate, boga perasaan, Kang. Cicing, ye Nyai pokona mah teu sarak ayeuna hayang dihargaan ku akang. Embung disasaruakeun jeung pamajikan batur. Di mana, Yun? Tas di warung, Nyi. Keur naon deh? Oh, biasa we nuju ngadongeng nya Kang nya. Oh, heueuh teu sok tuluykeun. Ek nu ya, nya. Nuhun Yun, hati-hati. Ribut we aden po awewe mah gak kitu. Duh, tempo ieu pamajikan. Ari awewe batur hayu ditempoan. Itu tadi kira dijelaskan.